boga maksud maca eta geus hasil pokokna ya Allah sakitu doang tah isuk-isuk 7 saya 7 Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerap ketika okab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca na ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gente mantan sholat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir ini setiap unggal pada sholat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini ka Abah doyong ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah doyong Abah agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah. Aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal ceurik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae kunyana teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cak Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu lepeh henteu amruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus sakabah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nyana teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragam atuh sia mah geus sae ragam deui ti jembur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongeng bakat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takaffiyan wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat